nupang abot-abotna panyawat teh panyawat hate. Lamun panyawat hate mengakibatkeun diri urang lompat kana neraka. Nyawat hate. Ibu gaduh panyawat ngandunkeun teh dina kayaan teu damang jantung, teu damang naon deui urat haseup, teu darah tinggi. Eta panyawat anu abot teh moal ngakibatkeun urang lebat kana neraka. Tapi panyawat hate ngarumasahkeun diri pangsolehna, ngarumasahkeun diri pangkasepna, ngarumasahkeun diri pangbeungharna, aya sifat ujub, aya sifat ria, aya sifat takabur. Tah eta teh anu ngakibatkeun urang sadayana tiasa lebat kana neraka. Mun teh mah aya jalmi anu ngarasa diri soleh, eta teh jalmi anu salah. Da jalmi anu soleh mah teu ngarumaoskeun diri soleh. Jalmi anu beunghar moal ngarumasahkeun dirina beunghar, asa miskin we. Jalmi anu pinter moal ngarasakeun dirina pinter, asa bodoh we. Jalmi soleh ge moal ngarasakeun dirina soleh, asa salah we jalmi soleh. Nyawi dina sapali katerangan hadis junjunan nguningakeun dina